Bismillah ngawitan ngadamel abdi syairan neda berkati pangeran malam mandar karohmatan eling-eling ihwan sing emut kana siksaan eureunnan ka maksiatan masing emut ka pangeran elingkeun siksaan kubur nu aya dina pitutur emutkeun sadaya dulur banget pisan siksaan kubur. Siksa kubur ngawitana teu kapendak sareng ahlina luak liek daya baturna komo deui ibu bapana oekna taya inggana kajaba padung baturna kaduhung taya bandingna dan lawora kana sholatna kasahanyunkeun tulung lian ka Allah nu agung sisa Allah anu agung sing seureudana teu suwung barang jalmu karuan akhir mataksieun kalaletir marik sabari ngagidir nu mata kudu jeung fikir nu ngahirkeun kana sholatna henteu nyaak kana jasadna henteu sieun di akhirna disiksa ka bina-bina tuluy disiksa jasadna digencetana awakna dina suku kana awakna pacorok igaw kasana diuruk seuneu naraka kutina banget siksana panasna taya hinggana di neraka menang nengetna tuluy jasad gegeroan tapi taya nu nulungan dunia mah henteu nulungan anging amal jeung iman di dinya nurunkeun deui siksaan leuwih ti tadi piwarang Allah sahiji katelah oray nu sakti Sunjaul Akro ngaranna nu didamel besi kukuna hurung ngagebur panona rubak pisan calangapna tuluy urang dipariksa ku oray
jaul akram bari ngomong nu mariksa anjeun teu bakal disiksa sebab anjeun tinggal sholat ibadat osok diliwat henteu emut kana amanat siksa banget di akhirat tuluy oray tenenggelan ku ijinna ti pangeran kuku teu aturan taya pisan kaadilan barang ditenggal jasadna tuluy 15 kana taneuna Utina hawa bedasna 70 hasta jerona terus pisan siksaana lamun can seep dosana disiksa eta jasadna asa ancur salawasna tasakitu abdi mitutur kasadaya dulur-dulur urang teh kudu palaur emutkeun siksaan kubur.